Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Mang Komod waktu harita neutup kacida seuketna ka pamajikana anu ngadadak ceurik rembay kawas pilu ku kasieun. Kieu akang kuring teh sieun sok sieun teh gara-gara aya permasalahan jeung eta jalma pagawean akang salila ieu teh kabongkar. Tak eta anu di pikiranku kuring ayeuna teh beunang cilaka akang cilaka engke teh akang teh cilaka. Cek Bisarmi waktu eta langsung ngajelaskeun kaayaan hatena anu pinuh ku kasieun. Jadi eta anu dipikiran ku maneh teh geus ulah hariwang. Sarmi ulah hariwang akang oge moal cicingeun sabab sabenerna mah akang tagiwur hate teh mikiran kawas kitu sok sieun teh si Karman nyieun gara-gara hayang hancurkeun kahirupan urang tapikeun kapan urang teh keur nugaskeun barudak supaya nalingakeun eta jalma di lempurna naon bae anu bakal dilakukeun ku manehna bakal kanyahoan. Ulah hariwang akang oge moal cicingeun. Cek Mang Komod waktu eta ngalalemung hate pamajikana sanajan manehna oge mikiran kawas kitu sieun sagala pagaweana aya anu nganyahoankeun khususna mah ku Juragan Karman. Nya akang nya kuring oge ngaharepkeun kitu mudah-mudahan mah akang teh bisa ngarengsekeun sagala naon bae oge anu matak cilaka keur akang, tapi tetep bae akang jalma kitu mah kaosna mah sagala cara oge dilakukeun. Ta eta kade akang kade kudu hati-hati kuring mah teu hayang kalengitan akang teu hayang. Tembalna bari terus ngeguk-guk cerik dina lahunan Mang Komod. Waktu eta Mang Komod teh teu cicing manehna ngusapan sirah Bisarmi. Geus ayeuna mah
sarmi gas ulah cerik salianti mikiran kaya eta akang teh mikiran ieu si Sarta kamana banyak geningan teu balik-balik nah ambek pedah kurang teu dibiayaan ka hayangna padahal mah ceuk atuh kudu balik piraku ngampleng kena-kena teu dibere duit keur biaya masantren teu hayang balik pisan ka lembur nagawe naon bae di pasantren teh nya aduh akang rek nepungan ka pasantrena teu wani sabab akang bakal ngerasa panas awak teh kulantaran ngaran di pasantren mah geus pasti pala santri teh ngadon ngaji salat jeung sajabana wah geus moal kuat pokona mah akang ngadeukeutan eta tempat boro-boro ning asup ka jero pasantren ngadeukeutan oge moal kuat awak akang teh cek mangkomod waktu eta ngalegotkeun obrolan maranehna kana kaayaan anakna anu geus lila aya 6 bulan teu balik-balik nepungan maranehna ka imah nya akangnya kuring oge bingung ari papangi mah osok kuring teh dangan sok ngahaja datang ka kampusna tapi geuningan dititah balik teh embung kulantaran cenah mah moal waka balik ka imah lamun can hasil lulus ngajina kala geus dina waktuna diijinan ku guruna balik ka kararek balik eta anu di caritakeun Sarta ka kuring mah akang bingung kuring oge bingung kunaon bisa kitunya nah balik oge sakedeung mah mun itu bisa aneh kuring mah aneh cek Bisarmi waktu eta langsung ngajelaskeun kaayaan anakna anu geus nyarita ka manehna moal waka balik nah kitunya atuh nah dicaram gitu ku guruna atawa buah-buah bener panyangka akang ambek manehna teh kulantaran tadi biayaan ku urang aduh sabenerna mah akang teh lain teu hayang ngabiayaan tapi kan kitu cek akang oge kumaha bakal cilaka keur urang lamun harta kakayaan urang digunakeun ngabiayaan si Sarta ngaji di pasantren mah sarua jeung urang teh hayang pondok umur akang khususna mari nyaneh mah moal mudah-mudahan maneh jeung si Sarta mah ulah kalibet sabab sagala rupana oge akang anu ngamimitian sanajan diembung-embung oge tetep bae meureunana dina awal akhir nama akang teh aduh embung kahayang mah hayang hirup terus tapi tetep bae sabab geus aya perjanjian akang teh bakal balik deui ka tempat anu geus didatangan ku akang nyaeta nagara siluman babi tapi salagi nyaneh tetep bisa ngajaga akang ku cara nyalamatkeun akang tina bahaya nepikeun ka iraha oge salilana akang teh bakal aya di alam dunia babarengan jeung maneh kecuali maneh geus eueuh beureunan eueuh nu ngajalankeun deui nungguan ieu lilin setiap akang keluar ngacirim jadi sakadang bagong pastina oge kitu ngan salagi maneh masih sehat hirup keneh bisa ngajaga mah pokona mah salilana urang teh bakal babarengan aduh bingung akang teh kudu kumaha nyangarepan si Sarta piraku teh hayang balik cek mangkomod sanggeus nyaritakeun sagala rupa anu bakal kajadian sanajan embung tetep bae inget kana akhir mah sabab segala rupa oge moal tetep perenggenak dina kaayaan anu dipika hayang salamet salawasna ih akang ulah nyarita kitu akang kuring mah hayang terus bareng jeung akang salilana geus pokona akang ulah sieun kuring moal sare pokona moal sare nepikeun ka iraha oge salagi akang keur kaluar khusus dina malam
Sabtu legi mah kuring teh moal sare moal sabab akang kuring mah teu hayang kalengitan akang. Cek Bisarmi nembalan kitu bari nutup ka Mang Komod anu unggut-unggutan. Manehna oge ngaharepkeun kitu ngan tetep bae ngaran apes atawa cilaka mah moal nyaho eta anu geus kapikir ku manehna. Tapi barang keur ngarobrol kitu teh dihareup aya nu ngetrokan panto. Bi pamukakeun panto tuh kawasna mah barudak rek nepungan kuring, cek Mang Komod. Waktu harita nyolowok ngagerowan pambantuna. Mangga juragan mangga teh sakedap Tembal pambantuna waktu eta ngajawab bari terus lempang muru ka panto hareup. Kolotrak manehna teh muka panto bray panto teh muka bener bae dua anak buah Mang Komod anu ditugaskeun nalingakeun Juragan Karman di lemburna. Waktu eta geus nangtung dina terlas. sok asup juragan teh aya keur ngobrol sareng istrina. Cek eta pambantu atuh dua anak buah Mang Komod teh ngan saukur unggek bari ngoloyong asup tuluy diuk dina kursi sanggeus eta pambantu nitah diuk. Sanggeus nitah diuk mah eta pambantu teh ngoloyong ka jero rek ngabejaan Mang Komod. Teu lila oge geus aya di hareupeun Mang Komod. Bener lain eta teh barudak. Bi, cek Mang Komod. Waktu eta nanya kitu bari neuteub ka pambantuna. Muhun juragan muhun. Si Ujang duaan perantos uih deui kawasna mah. Kacida seriusna sanajan teu nyarios oge ka bibi. Siga aya anu rek dicarioskeun ka juragan. Tembal pambantuna atuh Mang Komod teh waktu eta unggek teu lila oge. Manehna langsung nangtung muru karohangan tamu. Barang nepi waktu eta dua anak buahna teh arunggek bari nembongkeun kaayaan anu matak panasaran keur dirina. Je maneh duaan teh kawas anu pinu ku kabingung kitu. Aya naon sok caritakeun. Naon bae oge anu kapanggih ku maneh duaan caritakeun sok. Kuring hayang apal, cek Mang Komod bari diuk langsung fokus nanya kitu kulantaran geus kacida panasaran. Laras juragan leres. Aduh abdi duaan teh kenging kabar anu matak reuas sabab tos ditalungti Juragan Karman teh sareng anak buahna tos nyieun rancana rek nalingakeun bumi Juragan ngan duka. Naon maksudna rek ningalikeun bumi Juragan teh ngan eta anu kadangu ku abdi duaan mah waktos aranjeunna keur ngarobrol di bumina. Waktu eta teh abdi duaan ngadeuketan ka eta bumi ngadangukeun obrolan maranehna di lebet ta eta anu kapendak kusim abdi duaan mah Juragan. Cek dua anak buahna waktu harita nyararita kitu atuh Mang Komod teh ngariutkeun tarangna kawas anu keur mikir jero. Rek naon nya hayang nalingakeun imah kuring sagala na teu kadenge sajelasna anu diobrolkeun ku maranehna dina waktu eta. Aduh waktu eta teh kabeneran abdi duaan teh tiasa nyaketan tempat anu keur digunakeun maranehna ngarobrol teh hanjaka dina waktu obrolan akhir, obrolan mimiti sareng tengah nama duka teterang ngan dina cariosan akhir samemeh 5 anak buahna anu parantos diwarah
ku abdi sadaya di payunan bumi juragan Karman teh nyarios kade cenah jalankeun tugas sing rapi ulang ngalakukeun nanaon ngan saukur kudu nalingakeun tiap peuting supaya kanyahoan anu bakal keluar ti imah juragan teh naon, nah bakal aya nu keluar cirim naon kitu anu kadangu ku abdi mah ngan dina tutung akhir mah asa abdi ngadangu teh cenah naon bagong-bagong kitu teu ngartos abdi mah juragan buka kumaha piraku. Juragan Karman nganggap juragan teh ngingu bagong kitunya barang ngadenge caritaan kitu ti dua anak buahna Mang Komod teh ngahulang ngan dina jero hatena ngagerantes edan buah-buah si Karman teh geus nyangka aing atawa boga pamikiran aing jadi sakadang bagongnya waduh cilaka aing kudu hati-hati lamun kieu mah sabab bener lamun anak buahna terus nyalingakeun tiap puting ka imah aing wah namun aing keluar keur ngajelma jadi bagong bakal kanyahoan cilaka eta anu digaranteskeun dina hate Mang Komod. Kumaha juragan upami tos kieu naon anu kedah dijalankeun ku abdi duaan sareng rerencangan sanesna. Waktu eta anak buahna nanya deui kulantaran rada lila Mang Komod teu ngomong nanaon kalah ka ngahulang. Tah ayeuna mah kulantaran Arandika duaan geus apal rek aya anak buah si Karman anu nalingakeun imah kuring nya Arandika oge ulah cicingeun lamun aya ngalantok ka ieu lembur komodi ngadeukeut imah kuring ulah diantepkeun kewajiban Arandika kudu nindakna usir mun teu daek pengkoran ge teu naon kulantaran ngabahayakeun kawas nama boga rancana tebaleg ka kuring eta jelma teh cek Mang Komod. Waktu eta langsung negeskeun pamikiranana sanajan tangtuna moal ngajentrekeun naon anu sabenerna kumanehna dina waktu eta dipikiran. Mangga juragan tangtosna abdi sadaya oge moal cicingeun da abdi sareng rencangan oge perantos ngemut upami tegaduh rancana goreng bade naon hoyong ningalikeun bumi juragan tiap putingna kan lieur eta jalma teh juragan. Cek dua anak buahna waktu harita ngajawab kitu tah bener kitu anu dipikiran kuring oge kitu tah ayeuna mah geus jig geura baralik tah duit bawa keur bekal Arandika kade ku Arandika duaan obrolkeun ka batur Arandika lain khususna mah jeung Mang Kodir ajak Mang Kodir musyawarah keur nangkep sabae anak buah si Karman anu ngalantok aya lembur dina waktu puting tewak gebugan mun teu cukup digebugan di pengkoran oge teu naon. Cek Mang Komod bari mikeun duit ka Cidalobana atuh matak bunga keur sakabeh anak buahna. Siap juragan siap, tenang juragan mah carik bae di bumi ulah hariwang kecuali abdi sadaya tos teu tiasa ngungkulan jalmi aredan eta kakara mangga berenang kedah juragan anu turun tangan tapi samemeh abdi sadaya teu kiat ngungkulan anak tenang bae juragan mah teu kenging hariwang keun ku abdi sadaya bakal di kempur di pengkoran cek dua anak buahna nyarita kitu bari seuri leutik kulantaran ka Cidabagjana maranehna teh sumanget terus digawe jeung Mang Komod mah kusabab sapopoena diwowai duit anu ka Cidalobana nya ayeuna mah jig kira baralik sabab kuring rek istirahat lah aduh kacida capena puting kurang sare ayeuna can sare keneh bae jig ayeuna mah geura baralik obrolkeun bae jeung barudak khususna mah jeung Mang Kodir sabab
Mang Kodir anu bakal ngatur segala rupana, manehna anu bakal ngatur arandika sakabeh. Cek Mang Komod waktu eta negaskeun deui bari nangtung atuh dua anak buahna teh teu lila maranehna oge narangtung terus pamitan ninggalkeun Mang Komod. Sanggeus anak buahna arindit Mang Komod teh waktu eta ngoloyong ka jero tuluy ka kambar kasampak pamajikana keur ngagoler bari kawas nama keur mikir jero. Je Sarmi kenaon maneh teh ulang ngalamun kitu ayeuna mah juang senang-senang yeuh otot akang anu handap aduh geus udang yeuh tegang kudu dileleskeun heula geulis. Ih akang sok kitu tah are boga kahayang teh gulas geulis muni kawas budak ngora bae na teu bosen akang teh unggul poe teh hayang bae burang jeung puting teh hayang kikituan bae. Cek Bisarmi nyarita kitu tapi neuteup bari imut ngagelenyu kalah ka nangtang anu tangtuna dipikaresep ku Mang Komod. Eta geuningan Kalah ka nutup bari gulak kilek kawas kitu. akang oge nyaho maneh teh hayang losok pura-pura lah ayo. Ih akang aduh akang getek atuh sok kieu aduh ulah kitu ulah kadinya heula atuh lalaunan nih kaos anu tara bae. Cek Bisarmi nyarita kitu haharewosan kana ceuli salakina. Atuh geus kitu mah eueuh anu nyararita deui salianti rasa anu tangtuna ngan Mang Komod jeung Bisarmi anu nyaho jeung deui ngalakukeun kitu jeung kina matos teu kenging dicarioskeun sabab sadaya wargi oge ngartos kumaha kaayaan salaki jeung pamajikan anu keur ocon di jero kambar. Teu karasa waktu teh nyerelek ka cida terehna. Mang Komod dina hiji peuting ngahaja manehna teh keur mujasmedi di jero kamar anu biasa digunakeun sagala rupa. Manehna rek ngundang Aki Kuncen ku sabab salianti geus lila teu panggih manehna hayang nyaritakeun sagala rupa anu ayeuna kajadian komo deui mikiran kaayaan Juragan Karman anu geus aya kila-kila karasa ku manehna bakal ngajadikeun hiji hambatan ka cida gedena lamun diantepkeun pasti ngabahayakeun kasalamatan manehna. Eta anu kapikir ku Mang Komod. Waktu eta tadi kambar geus mulek ku menyan anu dibeuleum. Teu lila ti harita seor sora angin ngagelebug kawas aya angin puyuh ngan saukur kadenge ku manehna ari wargas. Eta tempat mah anu gigireun imah manehna oge tangtuna moal ngadenge kulantaran sora angin teh ngan saukur ngagelebug lilimbungan disabudeureun imahna jeung ngan saukur kadenge ku manehna. Teu lila janggelek di hareupeunana geus diuk Aki Kuncen bari seuri. Ujang aya naon Ujang teh ayeuna ngangkir Aki kawas nama kacida pentingna sok caritakeun Ujang. Ulah aya anu ditutupan, aya kahariwang atawa aya kapusing, aya kasieun, tong disimpen caritakeun ka Aki supaya Aki apal jeung bisa ngabantu naon bae anu keur dipikiran ku Ujang. Cek Aki Kuncen waktu eta bari mencerong ka Mang Komod anu nutup oge ka manehna. Teu miceunan waktu langsung fokus karena pertanyaan anu kumanehna ditanyakeun dina waktu harita. Mohon Aki, mohon abdi teh nuju aya ka pusing, aya kasieun sagala rupi, tapi hatur nuhun samemehna kumargi Aki parantos nyumpingan pangolom diri abdi dina wengi ayeuna. Kieu Aki abdi teh nuju mikiran hiji jalmi anu ngaran
Karman di lembur Cisoka. Tah ayeuna teh saprak abdi nyumpingan lembur eta sareng ngabadog duit sareng emas gaduh si Karman dugikeun ka ayeuna duka kunaon hate teh henteu tenang seueur ka sieun kitu sieun kieu komo deui anak buah abdi teh paratos ditugaskeun nalungtik kaayaan manehna di lembur Cisoka kusabab samemehna anak buahna tos nyieun kaributan di payunan bumi abdi eta si Karman teh geuningan saur anak buah abdi mah tos ngarancanakeun hoyong nalungtik kaayaan bumi abdi dina tiap peuting pastina oge dina waktos ayeuna ge parantos dijalankeun kawas nama hoyong terang iraha abdi keluar di bumi dina wujud bagong siga nama eta anu direncanakeun ku si Karman teh tak eta anu ayeuna nuju diebutan ka cidaburatna ku diri abdi sanaos abdi parantos nugaskeun barudak supaya nalungtik sabudeureun imah abdi lamun aya ngalantok anak buah si Karman ka dieu dipiwarang dicerak deleg ditewak dikarebugan pokona mah disiksa tapi dugikeun ka waktos ayeuna sadayana tak acan mendakan aya anak buah si Karman anu ngalantok ka ieu lembur kumaha pangemut kita eta anu nuju diemutan sareng dipikasieun ku abdi teh sieun ka pendak sieun aya anu terang pada mulan abdi salaresna salianti anu ditingali ku jalmi-jalmi dina waktos ayeuna abdi teh gaduh sawah seueur kebon seueur ingon-ingon seueur sareng sajabana tapi kan pada melan asli mah abdi teh soknya malingan duit atau emas ku cara malih warni janten bagong kajajaden tak eta sok ayeuna kumaha paeng mutaki nah kedah diantepkeun si Karman teh atawa kedah ditindak secara langsung ku abdi aki cek Mang Komod waktu eta langsung nyaritakeun ka cida panjangna sagala rupana geuningan eta anu dipikiran ku Ujang teh ku aki rek dipeleng heula kumaha kaayaan si Karman sabenerna waktu eta aki kuncen teh meureumkeun matana mikir bari jeung ngagunakeun kekuatan batin nyimpleng kaayaan juragan Karman di lembur Cisoka teu lila oge manehna teh bray ngabukakeun matana deui bari mencerong ka Mang Komod tapi dina waktu eta sirahna gogodeg bari jeung nyarita anu matak lewas keur Mang Komod aduh Ujang hati-hati Ujang hati-hati bahaya Ujang bahaya naon aki bahaya kumaha aki waktosna ka bujeng see cak kurang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Mang Komod anu ngadenge caritaan aki kuncen matak lewas keur manehna bahaya naon anu dimaksud ku aki kuncen sabenerna insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui cariosna sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.